Ini masih kami mau bikin video lagi ya. Seharian jajan serba pedas yang ada di SD Cik Tebak. Ini sekarang lagi di SD mana? Betul, lagi di SD Kresna Bandung. Yang pertama kami langsung nyamperin dulu si teteh tukang seblak. Wah iya tinggal bodak seblaknya di kuat kala koki. Ya udah we teteh beli we 10 ribuan. Wah porsinan udah banyak kayak gitu atuh ya. Pedesan juga walaupun 3 sendok tapi ini kuat kabarem aja gitu ya. Si warnanya teh. Pas dimakan teh suapan pertama gini langsung lada barudak si cimolna bener-bener apisan. Kemudian si persiputan dunia winata teh hasem gitu bener-berengan. Ya alo teh kayak aya ogenya tukang seblak saniat ieu dihareupeun teh mas kayak bakal jajan seblak ka dieu deui sigana teh insya Allah. Kepinggir sedikit teh geuning aya tukang naon ieu teh jagong anu digoreng siga kieu barudak anu keur viralnya geus we teh meuli 5 ribuan ternyata menang loba geuningan heueuh. Etik bal 50 juta kali barudak ieu teh maningeuna teh. Rasana teh bener-bener gurih ternyata jagong dikiekeun oge ngeunah geuningannya. Sabelah tukang jagong teh aya tukang cemilan serba 5 ribu nya geus mang meuli we teh kiripik balado na 5 ribuan. Heueuh bener-bener benang loba barudak 5 ribuan teh. Ya lo mang bener-bener ya di SD Kresna kadaharan ngarareuna marurah arunik jeung loba deui nya. Sabelah itu saeutik si emang tukang naon ieu teh mie make sosis siga telur gulung cerita nama tapi make mie jeung sosis kitu si usiana teh. Jejer liang singa teu waduk ieu teh mendingan pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disiabor aja make es pisang ijo nya geus we teh meuli 10 ribuan cenah teh hargana teh ternyata pisang ijona dikuatkeun ka badag kieu bener loba. Ini mah teu benar-benar otomatis menyebor di korosi kami dengan baik. Lanjut part 2. Tadi jajanan di mana lagi ya?